Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Nah, ini semulan malen lebih tina target negara we teh. Teu beres-beres. Kantun kamu dua we kahayang minjem duit teh, ari gawe teu beres. Kan kudu dikontrol deh namanya kudu di naon gitu teh ku urang teh ditangtungin, tadi ditinggalkeun kitu ngeunana. Tangtungan segan. Nah. Iya, ngaci, iya, ini juga istilah ini. Garawe ini kumaha itu asap kesel. Baik teh kan ngobrol gawe teh. Ngobrol itu ya. Iya pagawean san arang geus kieu teh. Ngobrol ngaji. Mana katingali ku kuring ngobrol. Kemarin pun jam gede, Pak. Asing beungan gawe teh. Nah iya dia. Era ya kuring ieu sabaraha bulan san geus mah Kemarin pun musim hujan, jadi depresi. hujan pan atuh neangan ieu jero. Iya wis duduk. Kena dah non di luar kan yang siu kita simbangan kan iris oh alasan parah hujan teh alasan ya itu sok simbangan Ya iya jeung iya. lu simbangan nah sampean teh ya bener kuring kontrol kali anggeus ngecir Maksud entah angus, hari bahan, mesen ayeuna 3 poe karek datang. wah ya ayo anak mereka mana segala Ke mana? mumpung aya mana rek nyubi teh ya Emang butuh sih mudah-mudahan sih. iya mah pagawe itu bisa diandalkeun ngagawekeun bule nu sabantuan keukeuh we betul leng we leng we ieu mah pusing misalnya yuk buka lah oh si Amang memang ngejero yuk yuk Noni teh Ya pamanor biasa. memang teh Jaga yang peryogi. Mau ngesok ke artos. lo Ya, sabaraha ya, 500-nya. da kamarina ieu teh ngeclok teh ngeclok kamarina ngeclok deui di pagawean can beres Peryogi itu. nama kuring mah teh nyaho peryogi nyaona pagawean kuring kudu beres Dan kalau pada malangan kayak dibereskeun. iya ieu ngeclokna soalna kare kamari gitu kena kayak isukan panggeto deui lah nya Tulungan tunor. ya lain teh karunya tuh mang da pagawean kuring ge enak diku itu non teh kudu ngapulikeun kudu ngulikeun era Dalam tubuh mau terpaksa. da kuring ge tah butuh ini butuh sarua butuh kepagawean nya Bayangnya lah, tulungan lah. tuh wayahna tuh Pak kamari teh tanggal kamari Ya, mau kemarin kalian itu mah ayeuna can waktuna yang kepe kemis pan ya
pakai kumis potong. Pakai kemis ya kemis. Bayar namanya. Tuh nih ramuan malah mawat. Aku masalah amat dia. Muat. Emot pangabutu mah tenang, makanan minum oke. Cik goreng lamun ayam mah good, baik. Pan itu dengan can beres terus barang-barang kana loba buliun. Cuma masihan. Wah. Ayo buan-buan Masihan mah. Ya, beres itu. Masihan. sok terus ya gaweana bener bubur beres. Opek. Kalau opek, aing boga pangabutu geung itu merek sia. Aduh. Keun rasakeun. Mana yang lamun buka pangabutu cara aing. Aing. Are ngieu moge ni teu mere-mere acan aing geus aing mah gawe. Sa aturan pangabutu bumi tega teman-teman roti. Ya Allah, pas mah ngarasakeun. Kunaon bah ngalamun ini? Teuing lah, urang mah. Teuing kunaon? Kudu pupuh atuh, kudu gahamun bah. Aduh, aing teh naon. Nah, geunaon? Saya pinjam duit itu diberek kan dicarekan aja kerja cenah kemarin geus ngecelok deui emang heueuh kemarin ngecelok aing sedangkan ayeuna teh kan butuh oh lah urang teh mah kabur gitu kan Udah yang kebutuhan nya. Sah Dijanjian di tengah janji ke nek mere ira. itu kan nyarekan ngegelenang Besok lah cicinggal itu saya gawe lah balik barengnya. karena mah nggak sah karena mah nggak gawe ngalamun ya cicing lah itu pusing bener lah Si abah ke mana? Tadi deh. Mau gawe. Masa kepala ur. Asa baik itu si abah. Si abah mana? Ayo, tanggung jawabnya yuk. Bekerja ke mana lah? Apa? Naon? Si abah. Kunaon siapa? Tinggi tadi geus di dieu mah. Pinjam duit. Pinjam duit tahu kurang bon. Ayo. Tinggal teh gantung. Astagfirullahaladzim, lo bener bener. Masih coba ya. Astagfirullahaladzim, aduh. Ingat sama nih teh. Oh, kunaon cenah? Astagfirullahaladzim, nah nih teh. Aduh, tadi teh nggak pinjam duit. Oh, kuring tadi bere, kasbon di. Man lamun wae mah gawe deui. Laporan polisi ya. Jika Mereka lemara. tangan. Iya nyata. Ya, teman-teman. Hoi, kurang curang cileung. Ngopi. Banyak go. Ini orang ini atuh. Wah, itu udah pada teh tak dulu man lamun.